Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Simkuring yakin Bapak Presiden kuningan pisan karena hal iya, maklum pisan aya kecap eta simkuring tah tidak bisa keluar malam. Alah eta teh saestuna kitu pisan gitu tah, cek beja we gitu tah, aya anu beurang cicing di jero lapas heupeting mah walam di mana tah nya haesna tah para tahanan teh kitunya alternatif para warga lapas teh tah malah cenah aya nu nyewa ngontrak imah eta teh pargi peuting eta kitu da malah aya nu kajadian nya eta masih keneh bisa ngalahirkeun pamajikanana padahal manehna teh akan menjalani hukuman. Kaseureun di Indonesia mah nya ngadadak jadi siluman bisa nembus tembok eta hebatna mah ngadadak jadi sarakti warga binaan teh hebat di Indonesia mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia wargi mangayi di mana ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari cina rahayu dunya akhirat. Nah, mudah-mudahan dina sasi saum ieu urang dipaparin kegiatan ibadah na oke lancar jika ke akhir dina sasi siam ieu anu pinuh ku barokah kitu teu kenat-kenat simkuring papadon ka wargi mangayi di mana we ayana. Wargi mangayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tur rasional, logika anu kuat, nalar anu bener ta eta saestuna mah supados kahirupan urang berbangsa sareng bernegara di Indonesia ieu janten luyu sareng ka hoyong urang sadayana, janten badatun toyibatun warobun gofur teh kahontal ke urang sadayana. Dina video ieu simkuring menak wartosnya yen Bapak Presiden bade ngadamel hiji wangunan di tengah laut cenah kanggo ngerem para bangsat cenah tah. Tapi satu acana umat kedah di subscribe, lajeng di komen, di like gitunya supados simkuring sumangat dina ngadamel video-video nah anu langkung berkualitas informatif sareng insyaallah ngahibur nya urang teh saupami mayunan kahirupan sapopoe nya panginten teu kedah stres-stres amat gitunya, serius-serius teuing tah lah daestuna mah seueur kajantenan nu aya di sabudeureun urang anu memang sok lucu nya pikaseureun nya urang seungseurikeun we anu lamun anu memang eta layak diseungseurikeun. Da memang sok pikaseureun lah di Indonesia mah kitu nya. Gitu warginya dilajeng wae nya tah. Rupina Bapak Presiden teh atos uningaeun yen di lapas-lapas korupsi teh kajadian-kajadian anu iskal nya memang kajantenan gitu. Anu pada akhirna mah henteu ngadamel atanapi teu ngakibatkeun eta para pelaku korupsi anu tos diponis teh henteu jadi kapok gitu teh nya kusabab ayana di antawisna kong kalingkong antawis petugas lapas sareng para warga binaan nyata para koruptor teh anu tos diponis tah kawasna kitu. Rupina mah tos uningaeun Bapak Presiden teh nu mawi sasangem manage kitu nya. Simkuring katos pagundeman sareng nu namina petugas lapas karasan aya anu kena simkuring kitu nya tah. Karasan anjeunna teh dinesna teh di Sukamiskin tah ti payun nya duka kiwari mah.
memang aya narasi-narasi anu simkuring oge nya lah rada maklum kieu unina teh da Kang atuh naon anu kudu dibina da maranehanana teh rata-rata para pembina anu sok ngayakeun acara-acara ngabina pengarahan-pengarahan orasi-orasi pidato-pidato boh ngeunaan perkara moral etika kitu deui masalah penegakan hukum nya anjeunna teh saesuna mah pakarna wungkul eta teh nu di jero teh janten naon anu bade dibina ku bangsa-bangsa petugas di lapas teh gitunya da saestuna mah anjeunna mah secara teori atos langkung paham tibatan urang gitu sanggemna teh nah dugi ka simkuring oge ngemut atuh upama kitu mah nya kawas ngajaga ajag ku kelenci nya atuh dikarakeb meureun kelenci upama kitu mah emot we ku akang anu aya di lapas Sukamiskin teh ti kawitan lurah anu kagungan warga gaduh warga binaan camat bupati gubernur pejabat negara eta aya satikat menteri oge bade kumaha atuh sok da upami sistemnya sistem atuh upami urang ayeuna nya ari ukur petugas anu jabatanana meureunnan satarap simkuring mah atuh teu aya gaya nya teu aya daya upaya anu pada akhirna mah atuh laleeh we da memang sistemna ge sapertos kitu dina larasan ieu simkuring maklum pisan atuh dah meureunnan golongan ge rata-rata panginten nya 2C gitu pintennya 2D panginten tah lajeng deui 3C kieu tah panginten nya di upami dipayunkeun ku anu eselon-eselon kitu pan repot komo sareng menteri mah gubernur wah geus ripuh lah mata krieur nu tungtungna teh nya nu tadi teh ya kelenci ngajaga ajag atuhnya dikakaya pada akhirnya dikerekeb dikasirieun alah di Indonesia mah tapi kiwari Bapak Presiden tah unggalna kieu tah Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Hebat pisan ta eta ide teh nya cemerlang. Tapi upama kitu mah nya ayeuna bade ngadamel hiji wangunan anu kokoh di tengah laut anu dikeliling ku lauk hiu nya ceuk rasa lamun jalma-jalma na atanapi manusia na SDM istilahna teh meureunna nya acan mibanda mental anu bertanggung jawab nya anu disiplin tah pangemot simkuring ieu teu acan pantos berdampaknya naon anu luyu jeung di pangarepan urang sadayana eta para pelaku teh jadi kapok nya terus anu acan jadi sieun rutina mah teu acan kitu nya margi naon nya sapanjang dijagana ku manusia nya ku jalma-jalma kitu nya nya bakal kitu nya tapi kita lamun teu dijaga ku manusia rek kunaon nya no bingung lamun teu dijaga ku manusia kira aku kudu kusoang dijaga mah ada atuh meureunnan kumaha nya tah cing manawi riset anu cocok sareng kondisi di Indonesia lamun nya hukuman mati can diberlakukeun teh kitu tah pangemut simkuring eta di Sukamiskin oge kirang ketat kumaha nya nu namina lapas tapi da nyalah kitu teh nya terus pada uninga kitu tah memang ieu teh rahasia nya anu teu payus digembar-gembor di ruang publik tapi da urang teh mibanda cita-cita hoyong negeri urang teh ieu teh maju
tah da geuningan nagara urang teh kanyata nama berat beunghar sagala boga alatan perilaku loba pisan nya oknum tapi loba itu tah jadi eta teh henteu karasa ku urang kabeungharan negara urang teh kitu tah. Nah kumaha cenah Mang Ayi apaan eta geuningan ketat di Sukamiskin oge contoh pan aya Cipinang jeung tek-tek bengeknya tah contoh di di Sukamiskin tah sakitu ketatna. Nah aya hal naon anu warga binaan teh teu jadi kapok teh tah kieu ku simkuring sakedik nya diumbar saur simkuring saperih-perihna eta pajabat di jero obag nya teu sirikna meureunana eta teh di Panyara gitu. Da kiwari meunang istilah warga binaan teh jeung lapas teh nya lembaga pemasyarakatan gitu. Panti payun mah sohorna ge Panyara atuh. Lamun urusan hukum disebutna oge balewatangan pan. Kapungkur mah serem atuh. Kiwari mah geus luntur lapas. Warga binaan meuni teu pikasieun nya. Wih deui. Saperih-perihna warga binaan di jero masih keneh bisa menikmati hal-hal nu aya di luar. Tah, ieu mah rahasia ulah dibeja-bejanya. Ngan wargi Mang Ayi wungkul uninga. Hayang naon wae di jero nya. Ieu cenah ieu oge cenah. Asal boga duit bisa laksana gitu. Anu cenah secara aturan handphone teh teu meunang di jero teh dapat balatak eta teh. Mana buktina? Heuh cenah eta oge cenah. Tapi dah hate leutik mah ngaraku kalah kumaha oge. Aya eta teh dongeng eta teh. Malah cenah aya ruangan di anu diperjualbelikeun ratusan juta eta teh. Jero lapas teh. Eta teh. Wah, simkuring ngabiri-gidi nya lamun nya kabuktian kitu mah. Kitu. Bet di jero teh aya TV cenah. Wah, meureunnan layak we jeung luyu lamun urang anak asup ka hotel Melati meureun kitu lah. Nya tingkat fasilitasna teh anu sakuduna mah eta teh rata kabeh anu boga duit nu teu boga duit nya anu sangsara anu balangsak anu kaya raya lamun geus asup ka dinya geus kudu sama rata ngaranna oge pan warga binaan gitu erek urut lurah urut bupati urut menteri nya tek bengek pejabat negara erek sipil erek tentara meureunnan kudu sarua lamun geus asup ka dinya. Tapi pada kanyataana mah nya kitu teh lah geuningan anu bicara mah heueuh tilu de deheus deukeut jeung duit ta eta nu jadi masalahna mah. Da ceuk Ahok oge masalah di negeri urang nu paling beratnya eta korupsi. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Simkuring yakin Bapak Presiden uningangeun pisan karena hal ieu maklum pisan aya kecap eta simkuring tah tidak bisa keluar malam alah eta teh saestuna kitu pisan kitu tah cek beja we kitu tah aya anu beurang cicing di jero lapas heueuting mah walau di mana tah nya haesna tah para tahanan teh kitunya atanapi para warga lapas teh tah malah cenah aya nu nyewa ngontrak imah eta teh paragi peuting eta kitu da malah aya nu kajadian nya eta masih keneh bisa ngalahirkeun pamajikanana padahal manehna teh keur menjalani hukuman. Kaseurieun di Indonesia mah nya. Ngadadak jadi siluman bisa nembus tembok. Eta hebatna mah. Ngadadak jadi sarakti. Warga binaan teh hebat di Indonesia mah. Malah aya anu kajadian kieu nya tah.
Ngaranna mah aya tah di dinya teh. Tapi jasadna mah eueuh. Istilahna teh dikerem we ngaran unggul. Ai jalemana walau alam di mana atuh. Dapat harita oge kejadian pan ngaranna Gayus Tambunan pelaku korupsi. Tah kiwari teang di Sukamiskin atanapi di mana we nya aya keneh eta. Ditahan teh nya atanapi di Panyara teh da. Awasna mah ulin meureun eta ge. Da geus kabuktian pan harita oge bisa aya di Bali, bisa aya di Singapura. Pan jelema teh eta keur menjalani hukuman atuh. Nya pikaseureun di Indonesia mah penjaga eta menyeregreg panan. Loba sangat dipariksa, tapi nah bet bisa lolos. Dengar arti urusan dahareun wae nya. Pan dulur simkuring mah eta kaum jumerit hayang dahar jeung sate teh wah pae poso atuh tahun kali eta ge lamun aya nu ngirim tina kurban sakara bisa nyate nya atanapi nyieun gule kieu tah. Nah sapopoe mah pan atuh bisa keneh dahar oge geus utama kitunya. Tapi eta warga binaan mah cenah daharna teh sakahayang bisa erek sate bisa, erek gudeg bisa, erek lotek bisa, nya eta teh erek gule bisa, erek setik bisa eta teh. Geus pokona mah nyata eta teh da boga duit cenah. Tah kumaha carana mangai walau alam da simkuring mah atuh ira teuing asup ka jero lapas eta ge beja we simkuring tah. Saur simkuring oge kitu. Sapeurih-peurihna pajabat anu menjalani hukuman anu disebut warga binaan masih keneh peurih rakyat Indonesia anu miskin. Tah kitu bangsa kuring nu aya di luar nya eta peurihna leuwih ti kitu. Dina dahar wae eta bujeng-bujeng meunang daging nya. Bet tahu tempe oge nya lah meureunan. Kadang-kadang daharna oge manggih isuk teu sore ceuk simkuring oge. Sore manggih isuk mah geus puasa. Da can boga dahareun di imah pasakeun gas beak hujan ngaririnci. Kripuh bangsa kuring mah nya. Cing karunya atuh nya alah eta mun eueuh khawatir bangsa kuring udah dihanap terus we kagali anu loba-loba duit tehnya teu kawadahan nepikeun ka mang triliun-triliun anu teu bisa dahar-dahar acan mah nya bujeng-bujeng ka rumah sakit atuh da keur sapopoe na ge kitu geuningan tah. Jadi ngeunah keneh nu di penjara tah tibatan anu di luar teh bangsa kuring tah kitu saestuna mah da fasilitas di jero oge lamun boga duit mah geuningan bisa meuli tah kawas kitu. Jeung aya deui nya anu sok pika ijideun teh tah eta keluargana nya masih keneh pamer kakayaan nya eta teh masih keneh nemong-nemong nya kajugalaan alah mantak greget da eta nu perilakunna kitu. Heueuh nya tah eta teh tapi kaseureun kitu tah. Di Indonesia mah betega bencado. Kanal kulit beungeutna teh. Mata geus lah ulah koruptor. Bangsa we ayeuna mah sugan eraeun meureunan. Anu pada akhirna mah lamun hayang nyieun kapok bener eta teh kudu dirampas. Jadi undang-undang perampasan hasil jarahan teh kudu buru-buru disahkeun nya. Lamun teu kitu tah hukuman mati eta anu luyu mah jeung situasi zaman kiwari. Jadi anu kudu leuwih prioritas saur simkuring mah eta ngabina para petugas supaya luyu jeung aturan nya SOP atanapi nu disebut teh prosedur da kabeh oge dimimitian ku pelanggaran eta teh tah kitu nya. Tah ka Bapak Presiden eta heula we lah ecageun heula ngabangun mah da najan di tengah laut oge ari nu ngajagana keneh manusia-manusia kitu mah nya lah. Heueuh aya we celahna teh ayeuna diriung ku hiu aya nu ngajagana geus kitu mah anger we dijaga anakku maung lodaya dikubeng tah lamun hujan teh dihakan maung anger we kitu-kitu keneh nya. Eta mah saur simkuring eta mah nya ulah keuna ku paribasa menjalani hukuman teh ngan ukur pindah es wungkul.
di penjara rasa hotel Melati. Eta warga binaan aya nu masih keneh ngendalikeun jaringan narkoba. Waduh, pan hebat. Aya anu disebut berlayar. Tah, eta teh naha teu dilakukan investigasi atarabi kumaha. Da isu mah atuh geus aya di mana-mana nya. Tah, malah opini ge masyarakat geus teu hiji geus 100.000 boa. Eta teh anu ngaranna penipuan nu dilakukeun ku warga-warga binaan. Berarti eta jelema teh di jero teh menjalani teh boga HP, boga Android nya. Tah kaosna kitu. Tah eta teh sehingga loba korban-korban penipuan anu ditelusuri cenah berasal titikna teh titik ordinat teh tina jero lapas. Eta teh nya penipuan anu ngaliwatan HP teh ya, ngaliwatan Android erek eta mah tina WA, tina Facebook nya, tina naon we kajadian eta teh. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Sim kuring percaya Pak Prabowo masieun ku para mafia, erek mafia naon wae oge. Anu disebut macan Asia teh eta mau ngagaur. Sim kuring percaya. Ejeng disakurilingeun Bapak Presiden teh eta macan-macan nasionalis anu siap merekam siapa saja yang mengganggu republik ini. Percaya sim kuring. Anu sim kuring jadi mangmang nyaeta ieu beurit-beurit terus maraban maung. Malah aya nu dikukut ti leutik keneh eta teh. Nya ayeuna lamun polisi nya diasuh di Kapolsek keneh oge eta geus diasuh. Dibina istilahna teh ceuk saha? Heuh beja we, beja aya beja ka sim kuring kitu. Anu pada akhirna mah geus jadi prawira tinggi teh teu walak kaya eta. Nya da meureun seueuh ku parabdea diangon ti leuletik kitu tah. Nah mang ai ka mana wae karep cenah ngomong teh. Heuh eta teh beja sim kuring oge eta teh. Nya lamun teu mah tinggal dibantah we atuh. Matak naon tong kahuruan jenggot. Tah eta anu paling nya dipikasieun ku sim kuring nya. Eta maung-maung anu sakitu garagahna teh sieun geus diangon. Tah mudah-mudahan teu nya henteu tah eta ari geus pisannya mudah-mudahan ieu maung-maung nasionalis teh cinyaan maung lodaya anu ngalindungan rakyat jeung bangsa Indonesia tah eta. Nya mudah-mudahan para kesatria bangsa nya khususna Bapak Presiden sareng reng-rengan mugia dipaparin panjang yuswa bari sehat kitu nya sadayana dipaparin kakiatan. Eukeun nyang hadepan perang anu ieu teh lain perang leutik-leutik. Perang rongkah jeung bakal panjang waktuna. Tapi lamun menang bangsa urang bakal jaya sejahtera. Garuda Indonesia bakal hiber deui luhur ka kalayangan di ngacomantara di dunia internasional bakal jadi pamimpin anu adil pikeun mimpin bangsa-bangsa sejen kitu tah. Macan Asia bakal ngagaur deui handarawan nagara sejen bakal gigis upama kitu mah tah. Mudah-mudahan harapan urang teh luyu jeung nya impian-impian karuhun urang nya para founding father tah kitu nya. Hapunten anu kasuhun dicekapkeun wae deui ka dinya heula samentawis enjing urang sambung deui nya. Hapunten bilih aya nu kabadung harigu kadupak dadak kasidul kalbu kaciwit ati si hapuntenna wae nya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.